Dina hiji poe 3 murid, maranehna teh sakola babarengan jeung deui maranehna teh sakelas. Anu naramina nyaeta Iwan, Yudi, sareng Asep. Maranehna teh murid pangbadungna di kelas. Dina hiji poe di jero kelas, maranehna teh keur diajar di jero kelas, tapi guruna teu asup. Urang mah wae tanya itu kasihan deh. Biar aku urang saminggu rek kelas bae. Ayolah. Bolos sesuai ayo. Tuluy maranehna siap-siap rek mangkat bolos tapi ditegor ku urang. Hari kemarin maneh. Eko pejakeun kabudian. Tuluy maranehna marangkat bari geus dicaram ge. Tapi urang boga pamikiran rek dibejakeun tah barudak teh kabudian. Bejakeun urang kabudian. Urang terus mangkat ka ruang BP. Kabeneran Ibu Dian keur aya di ruanganna. Assalamualaikum, Bu. Jadi kieu di kelas urang teh aya budak anu bararadung pisan. Saha di kelas mana? Di kelas 93 ngaranna Asep, Yudi jeung Iwan eta baru lulus bae, Bu. Oh, baru dapat idenya. Nya, Lalu tas minum laporan ke ibu dilaporkan. nya bener. Di warung deket sakola, maranehna teh neangan tempat seukeur bolos. Geus poe seuneuna teh, maranehna asup sakola deui. Tuluy urang mere beja ka maranehna yen maranehna teh dipanggil kemudian ka ruang BP. Marane pitaheun ka ruang BP kemudian. Bener anu minta ka ditu teh maneh dikaluarkeun ku sakola. Tuluy maranehna teh mangkat ka ruang BP, bari maranehna ge sarieun. Enjingna, geus maranehna di jero kelas, maranehna dipanggil ka ruangan Ibu Dian, da kolotna datang ka sekolahan.